naon patarosanana ngeunaan ka Pangeranan hari anjeun yakin dina hate yen pangeran anu ngajadikeun bumi langit sawarga katut neraka yakin kaula rek nanyakeun ari hukumna ngajadikeun kumaha maksudna sedengkeun dina katerangan wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid urat beheung jeung beheungna masih kene aya antara tapi urang jeung nu ngajadikeunana geus eueuh antarana deui tapi ieu mah nu nyieun jeung nu dijieun geus eueuh papisahna hatina geus eueuh batasna hukumna ngajadikeun teh teu beda ti cabe hejo jadi beureum cabe hejo jadi beureum ka mana hejona sabab jadi beureum sabab jadi beureum cabena mah eta keneh jadi ngajadikeun mah cabe hejo jadi beureum ka mana hejona jadi beureum Allah pangeran ngajadikeun bumi langit sawarga jeung neraka ya ka mana Allahna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, tempat di mana budaya Sunda hidup dan bercerita. Kali ini, kita akan menyelami dunia wayang golek, seni tradisional yang gak cuma seru, tapi juga penuh pelajaran hidup. Mari kita saksikan cerita selengkapnya berikut ini oleh dalang almarhum Asep Sunandar Sunaria. Prung deui hampura ieu teh wa teh Padma negara patih Hudawa ngahajat teu diundang teu dibejaan ieu mah khusus wa kahidep ka asta jingga jeung kadawala malah ieu teh bisa disebut rahasia oge kieu kasih dina saban-saban rumah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun sok mineng kabanungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep tereureureuh geuning anu bakal karasa jeung karadapan mah angin kadar ti pangeran poe ieu jam ieu menit ieu kalayan kodrat irodat Gusti nu kagungan urang sadaya dek mentes gawe tapi ieu gawe teh teu lepas tina kewajiban wasalaku bataranya tapi keun ngamankeun jagat raya pramudita tina hal-hal anu teu diharepkeun tapi syarat anu mutlak teh dek mentes gawe astra jingga ayah aing ulah sieun jadi juru tulis ya geus sedeng teu bisa nulis atau apang paur-paurna aing bari titah pidato ngoroktok bado teh bukan ngorokno jo kadak-kadak jo hayang kiih we titah pidato teh ni teh dek ngirim walapatra ieu walapatra teh bikin tunkeunana ka Raja Triloka teh nampi gandam ramo soratan pakatinggalan ieu surat ulah ku saha-saha dijajabkeunana lintang ti ku putra Kakang Semar Pangageungna nyata asta jingga jadi wayahna rek mentes gawe ka asta jingga panganterkeun ieu serat ka Hyang Otipati Jagatnata ieu surat teh omat tetep kudu cekelna teh ku asta jingga dibikeunna ku asta jingga ulah lepas tina leungeun asta jingga langsung ku akang hiji kaduana ulah wani-wani maca di setengah jalan ulah wani muka ieu surat ieu surat teh ieu amplop teh tetep kudu tetep dugi ka Hyang Otipati Jagatnata Patraguru ta eta wayahna lah ulah bantuan ngomong aing berasa di kaput pembelanya kan kakara sababaraha lalakon aing ayeuna mangih karuas anu luar biasa
Padahal ada dia canggih kurang kumaha canggih pada SMS we ka sawarga mah. Daerah mah canggih. Iya. Padahal sinyal di sawarga mah gede pisan pasti we nepi. Nya. Eta aya di kasang tukang ngenti eta dek tanya naon ini tak dewek gitu. Dina hate teh dogdag we akan. Apa di dieu oge panjuragan Padma Negara Gusti Udawa. Jelema-jelema nu palalintar teh di dieu wungkul. Nya. Der teh nitah dewek jelema anu nah teu salah gitu da walai teh euy. Disebut banyol mah nya Gusti Batara keresna ngabanyolan aing. Kemungkin. Oh, teu mungkin gegeden banyol. Banyol. Jeung telepon sudah. Sanajan gegeden ayeuna loba jadi nu ngabodor. Teu mungkin ngabodor. Asa kakara. Teu mungkin da pasti teh serius. Ya, geumpeur aing aduh. Aduh, pasti. Pasti akan Magilang di kosongan heula beuteung tapi angreh yang ngisi. Komo kosong beuteung. Teuing penyakitna naon kitu nya euy. Aya menang karuas jauh yang ngisi. Naon pot henteu ulah henteu. Sing tegar bari lagi. Bisi aya pertanyaan keur maneh menang tugas kitu naon? Ampun paralun Gusti. Paralun malum anu disuhunkeun hapunten anu diseja ti luhur Sasa Pramuti anak Salbas Dampa. Abdi teh bujeng hingga kajaring teu ngimpi-ngimpi acan bakal kieu kajadianana. Malihan abdi teh tanda tanya ulah dina hate manaha ieu teh beut miwarang abdi pan seueur piwarangeun teh jalmi nu palalinter. Palalinter bener. Nah kinten-kintenna abdi bakal dugi ka itu moal. Pokona kaula oge teh nyaho ieu teh dagana merambong anu nepikeun ka kaula. Ieu teh aya sorat tanpa katinggalan, sorat tanpa wujud. Anu katarima ku kaula yen ieu surat teh ditepikeun anak kudu kumaneh. Ngan cing percaya maneh cing yakin. Ngan atuh abdi teh modalane ku agan. Modalna supados regreg abdi teh sia. Keukeuh hate abdi teh teu cang saya. Ngolemar tanda tanya pikeun karegregan maneh. Percaya maneh ka pangeran? Percanten. Naon modal ti pangeran pikeun karegregan maneh? Ngumawi ditaros kitu mah komo anu beuki butek. bagi poek Modal ti pangeran teh nyaeta hiji katerangan anu disebut dayana upayana urang mah teu ngaboga-boga. Bi kudratillah, bi irodatillah, bi idnillah, bi fadlillah, bi fardotillah, bi hikmatillah, bi mujizatillah, bi aunillah, bi ilmillah. Jeung wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hartosna da poe keneh abdi geus nguping nu kitu teh. Hirup teh kalayan kersa pangawasa anjeunna, ridho anjeunna, ilmu anjeunna, hikmah anjeunna, mujizat anjeunna. wallah eta Sing inget yen maneh hirup di dieu teh nganu ku derma. eta Gusti Batara teh Derma ngalaksanakeun tugas. Sanajan nepi ka nemahan pati teu aya halangan. Bari jeung ieu teh yakin keur kasalamatan dunya sebenarnya. Loba titaheun loba. eta Kaula teu kudu dibejaan ku maneh pot. Sumuhun. Tapi naha ieu gaib teh mere bejana teh maneh anu kudu ini teh. eta mah ilham Kuna antep cenah diajar ieu, diajar gaul, jeung diajar dewasa di ongkos cenah diajar dewasa. ulah heureuy wae hirup Jadi segala rupa oge ulah lolobana mana ayeuna teh zaman ayeuna teh nu didedet-dedet teh teori. Iya. Boh dina agama, boh dina hukum negara, dina undang-undang. bener
nya seseueur nama doktrinasi pragmatis eta teh jadi teu berdasarkan empiris. Naon empirisnya euy? Nah teu apa gitu beuki lieur aing mah. Da lamun urang kakenaan ku empiris mah kudu disimut. mun tiris mun Empiris teh pangalaman. pengalaman Sugan aya kieu mangke pangalaman urang teh bakal ngalegaan. ya ngurukan teh otak teh jadi mekang Buleutkeun tekad maneh dina hate, tegakeun lara tegakeun pati. Da ieu teh yakin keur kapentingan barea. Nah, atuh piraanan mawa surat, pira, tatina teu pira jelema mamimitina ge. Teu pira hees bareng jadi reuneuh. Paribasana ieu mah. ada yang sare wungkul mah tuh Nya, model kamari dewek urusan jeung polisi. naon urusan naon Oh, teu pira mitoha keur heulai di tembok. lain teu pira tarangan sama Nya atuh ayeuna mah abdi bade diwanikeun ya kulan. wah bener tegarkeun we Bade kumaha engke? Is, engke kudu kumaha ayeuna. nah eta Gusti Ayeuna kudu buleutkeun tekad. Sing yakin maneh niatan teh kudu karena anjeunna. wah Karena Allah ulah. Lamun karena anjeunna sagala rupa anu tadi dicaritakeun ku kaula, kalayan ilmuna, kalayan sagrupa teh bakal ngajajab ka maneh. Tumuhun pan aya inamal amalu biniat. Sagala rupa amal-amalan teh kumaha niat. kumaha aya Sanggup pot? aya Asep Dedi Insyaallah ulah. ya Upami tos teu aya di piwarangeun mah abdi anu kedah mangga teh teuing. Nanging pidoana we. Moal leupas kaula tina pidoa ka maneh. Moal leupas tina tanggung jawab. Cumo. Sakitu. Jadi maneh sanggup. Sangem abdi bulan tega lara tak geuning. dah Geus ngeleutikkan deui hate tah. Sieun gade itu Sok ai buleut tekad mah ulah satengah-satengah. Quran oge pan keur jalma-jalma anu takwa tapi ulah dimang-mangan deui, ulah ragu-ragu deui. Da ieu mah loba nu ragu-ragu jelema teh. baru cangcaya Matak teu dijarabah ge ilmuna. Sapotong-sapotong teh hirupna teh. loba cangcaya Teu yakin. Tapi lamun gembleng mah geura sok. Nyerak deleg la ilaha illallah teh. Siap. Tega lara, tega. Pati siap tega. doh gitu Oh. gitu Tapi hate ngebedol keneh karena kasieun. si gembleng ke dan gembleng buka ongkos anak Kene ai hate mah kitu teh gemeleng abdi. Ai kitu anu san gemeleng teh ongkos ya teh. eta masalah Pot? Pot lan apa maneh kana hukum? Hukum kumaha? Hukum sagala rupana. Kumaha? Lamun nu nitah mah biasana mah sok ngongkosan. karena ge Indonesia mah Jeung bakal tanggung jawab deui. Hirupna geuringna jeung sajabana. Nah, kitu naman lan. Ulah itu ditarima ieu teh anugerah. Ya, cek bapa geuning pan dibekelan si saur bapa teh. Sakur nu kadenge, nu katingali, nu karasa, nu karabak, mun teu jadi ilmu rugi. lugal Malah eta teh dimubadirkeun. Nya inal mubadirina kanu ihwana sayatin. Allah Sanyana nu geus ngamubadirkeun kana eta perkara jelas barayana setan. Naon pangna kitu sabab urang mah manusia anu diancikan akal, pikiran, budi, pamilih, rasa jeung perasaan. Tenangkeun ludeungkeun. gembleng Ada kuring oge moal leupas bareng-barengan. ohnya Omat ulah teu milu jeung. oh batur Sanajan dewek sakapeung mung di iluan ayeuna mah kudu.
batur pakumaha bener paling embung di luar. Ayo cing mah. Nuhun pot. Tak ieu layang mah Sekali ieu we surat mah. Ulah lepas tina leungeun maneh. Di jalan bisi aya nu hayang nempo, hayang ningali ulah. Pertahankeun. Ieu mah kudu langsung keluar ti cepot, dibawa ku cepot keluar ti cepot kudu katarima ku panangan Hyang Otipati Jagatnata Batra Guru. langsung. Mangga aduh, ampun gede-gede gitu. Kalau dia Lu itu tuh kalau kita tarik. buat teh gitu. Lu itu aja Allah ampun. Mangga ampun. Dola, naon? Mun bisa SMS ka mah. Naon? Pangmarabankeun bueuk kitu poho dewek. Nah, Rajeun ngukut bueuk sia teh mana? Kagoknya ah. Asa nempo potongan aing mah. Kahiji mah kitu kadua pan ditipu ku si Gareng aing teh. Ditipu ku si Gareng hanas aing ngalabueuk da bueuk geus ditawar 700 juta cenah hiji. Borong ngala we sugan teh heueuh. Aing geus beunang cek si Gareng teh lain bueuk kitu cenah bueuk sipit. Muni amak teh aing ka si Gareng tuh. Sing reug-reug sing pageuy teh tugas teh berat urang teh. borat ke sawarga teh lain lalabora atuh. Di negara ka negara sok diayakeun kadutaan tapi akama leuwih ieu mah. Leuwih burukan teh. Sanajan pangkat teh RT acan naha nepi ka nampi pancen tugas dunya itu tugas dunya. Iya, ke sawarga mah. Ieu teh tanda penghargaan anu luar biasa keur ka aka. Anu sagede-gedena Kang ieu. Kuring ngahaja ieu. Hate bunga nu teh papanana ka dulur nepi ka bangga kitu boga dulur kitu. Coba bunga wae teh. Bunga madanya bangga atuh. Bayangkeun ku sia. Hate aing ayeuna. Lah tengah murukan teh Perasaan dewek bayangkeun ku sia aing ayeuna. ngarakacak teh. Sok bayangkeun ku sia. Cika nempo suratna banting cak aing. Amanat teh. Nanti kadenge. Amanat teh lawara teh teh. Sanajan ku adi teh meunang. Ulah. Iya. Seolah-olah Lancing ingat kurang teh teh ka tempat suci enak teh. nya ke tempat suci. Ulah disarwakeun jeung ini ka Majalengka. Iya. Ulah je ulah sarwakeun dengan asup kapal. Ngaran-ngaran urang rek abus ka tempat suci. Mati. Sok bebekalan heula ti ayeuna kudu sucikeun hate. Hate sajabat mani teh. Mun bisa mada balik heula ka lemur minta dihampura heula ka tetangga. Kenya ka ma ka kolot. Kabeh syariatna hakikatna urang teh bakal ngadampal bulan Ramadan bulan suci. Eta Taya ti ayeuna keneh sucikeun urang teh bakal nghareupan latihan sabulan pinuh. sebulan Ngalatih diri nyaeta merangan hawa nafsu nu kawengku ku dadana sewang-sewang sugan balik deui kana fitrahna. saja banget kosongan. Iya bener euy. Alhamdulillah. Lawan akan Mikiran dewek saja jalan. nyamutan kumari akan. Dipikir-pikir dewek teh meunang panghargaan anu luar biasa nya Gusti Batara. Atuh kan tenan ari angka. Gatot kaca kurang kumaha. Tapi naha bet nitah dewek. Nya burukan ta eta Sakapeung sok mikir naon jeung naon ieu si surat. leres. Rahasia gitu. Aduh, Ta eta kan eta anu jadi kebegan aing urang. tangtos. Atawa meureun Batara Guru boga hutang ka Karisna meureun. Nagih gitu aing teh. Banyak teuing. Teu mungkin euy nagih ku dewek. Da dewa mah tara boga hutang. Aing dewa sok bayar pajak dara. Sakapeung osong sakapeung tara. Saku kabina-bina teuing. Dan rasa istirahat yang eta teh. Jadi indung anjeun teh cupu. Bapakna salira anu bisa ngedalkeun kaula, ngaluarkeun kaula tina cupu.
jadi hartina salira nu ngayuga Wallah. aku Aku keur mah aing tugas lieur kata mata-mata mah ieu pebek lieur kata lieur teh eueuhkeun balik deui kana kakosongan jiwa gitu. Pakai numpuk we kakosongan jiwa kumaha tarimakeun nu aya ulah mikir lain-lain. sok eta mikir nu lain-lain tarimakeun nu aya atuh teh naon kukuring di aku anak saha ngaran anjeun teh nyanggakeun ka salira saha pingaranan kaula coba da ulah Sekaligus nanyakeun ngaran. buang ke minta ke sekolah dulu hari aing duit di mana nyanggakeun ka salira naon teh ngaran kaula alah pingaranan anjeun sok dola atuh batuan euy heeh Atawa Asep Dedi. urang teh pandrek ini ke tempat dewa itu menang kejadian kieu teh kayak gitu kumaha lamun tina bang-bang Beres. ai bang-bang teh hartina nom-noman kaluaran pasantrenan Nah, bang-bang sukma dewa dah. dewana nurun ka kuring pan kuring ge dewa naon teh dewala Tapi benar dewasa utar. tahu eta alus di ngaranan ku kuring ku baba ku abah bang-bang sukma dewa teh naonnya tuh nuhun kaula nuhun tong nyemah grogi lah nya jarang disembah ku anak teh malah ku anak teh loba nu disiksa engke bade jengkar ka mana ama teh abah teh rek ka warga nya teh can nepi-nepi rupa-rupa hewaga jeung sajabana bade ka sawarga sumuhun bade naon ante bade nepangan Sang Hyang Otipati maksudna mah engke we di ditu tong kudu apa di dieu rahasia wayahna jang ulah nyaho kana rahasia kolot budak mah sae kaula bade ngiring ngaping we ka salira upami kaula di widian madola teuing atuh nah lamun kitu mah carana sae mah urang sami lumampah tuturkeun we kaula rek ngagunakeun aji Bayu Rota Bayu Rota teh bisa lempang dina tungtung angin itu oke mun aya angin Barang angin. mun eueuh angin mah wayahna we itut nya Atuh bola. ayo atuh kasep ah mangga ti payun pokona dari apa ka warga antar ye ka warga mangga sampurasun kaula nun rampes kasep jeung jelemana nya Kang nya heeh Wilujeng tepang sih, nuhun Kang, damang. Sebagai dicekap, mojehna kulan. Hapuntenna ya kau sim kuring ujung-ujung dongkap ka dieu teu aya ibarat ti tadina. Itu naon? Kumaha darara mang urang dunya? Eta di dieu urang sawarga kumaha? Urang akhirat. Lamun di ditu teh kumaha di dieu? Oh ya tadi dia mah keur kaayaan kieu ye patempatanana cuaca goreng yo. Cuaca ekstrim. Naon ka ekstrim teh? Nah, sia teh di Indomaret loba. Es krim atuh teh mah. Saha ieu Kang? Mun anak lah. Teu undang-undang eta budak geus sagede kieu. Kumaha teu ribut nyakolakeun di ladang eta we, ladang kurah koreh dengan besi urut. Ngineu. Cangkang aqua. Ngumpulkeun cangkang aqua. Lumayan. Nya dus.
Dus urut. Iya. Tukang itu abdi mah kumpul-kumpul gitu, pakainya kolakeun pun anak. Alhamdulillah parantos di wisuda. Pulang pulungnya. Iya. Didinya ti unsa, Usap. unsap. Jengkang apuy. Iya. Jeung apuy dinya di unsap ya budak teh kulan. Sareng bupati teh wawuh di budak teh. Iya. Saha ngaranna? Upami dipercanten ngaran kaula teh Bang Sukma Dewa. Sukma Dewa. Maksudna Anu wawi kalau teh bade jajapun bapa saurna teh hoyong deudeuh Sahyang Watipati Jagatnata. Sae pisan. Kinten-kinten di Widian kaula tiasa abus ka sawarga. Mangga. Ngan tingali itu pantos sawarga teh. Kumaha? Muka tapi nutup. Muka tapi nutup. Leres. Maksudna kumaha? Maksudnya itu kumaha muka tapi nutup. Iya. Teu beda ti urang ini ke terminal. Di mana orang ini ke terminal teh sepertinya orang teh kini jauh dekana bus. Ai lawang bus teh muka tapi nutup. Mukana Muka keur jelema nu boga ongkos. Nu boga duit. Tapi sanajan muka tetep nutup ai teh boga ongkos mah. Eta. Kitu simulna mah. Oh, jadi maksudnya teh nyunkeun ongkos kangge lebet ka sawarga. Tah. Di mana-mana jauh ya ini. Wah, ayeuna mah ku duit teh. Halo. Paingan cek Bapak jangan hirup dina agama mau ulah cara calo. Kumaha calo? Calo kumaha? Calo. Bandung. Di Sumedang teh Bandung. Ayeuna pinu mah bus. Manehna mah teh ini teh Bandung-Bandungan teh. Cing di dinya. Dirinya we. Nganawarkeun bungkul. Nawarkeun. Bedug, mulanya sebenarnya bedug. Sebenarnya bedug. Dug. Saya boga utang. Dug, kebanyaran tebak motor. Lawan ku bedug. Dug diudag-udag dek diubaran ku dokter. Dug, tok. Eta teh nitah salat, Nita. bedug lohor, bedug asyar. Ai batur sarolat, manehna mah ci bedug mah gajedog teh milu salat. Samureunana anu diharamkeun bedug teh lain bedugna. Jadi hirup sifat ulah cara bedug. Ulah ngabedug. Batur salat manehna mah nitah wungkul. Iya. Oh jadi Wayahna ongkosna. naon ongkosna? Sabaraha pi ongkosna? Ongkosna mah asa bisa ngajawab di dua pertanyaan dua anu ngajaga ieu lawang selamat tangkep. Hiji ti kaula, kadua ti pun adi. Pertanyaanana ki adi. Naon patarosanana? Patarosanana teh ngeunaan ka pangeranan. Ari anjeun yakin dina hate yen pangeran anu ngajadikeun bumi langit sawarga katut neraka? Bener ngaku kalayan sabenerna yen pangeran anu ngajadikeun bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina. Leres? Yakin? Yakin. Kaula rek nanyakeun ari hukumna ngajadikeun kumaha? Wah, Waduh, Anjir. Wah, jawab Kang. cing siap jawab. Seperti jelema nyieun urek. Terus jelema nyieun urek. Tuluy nya jelema nyieun urek jadi jelema aya.
Oh jadi eta mah atuh pisah mun kitu. Pisah kumaha? Pisah kos. Antara urek jeung nu nyieunna. Ai maksudna sedengkeun dina katerangan wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Urat beheung jeung beheungna masih kene aya antara, tapi urang jeung nu ngajadikeunana geus eueuh antarana deui. Panon jeung awas geus eueuh antarana deui. Panon jeung hideungna mah aya antara. Bobodasna jeung hideungna. Tapi ieu mah nu nyieun jeung nu dijieun geus eueuh papisahna hartina geus eueuh batasna. Oh gitu. Jing 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 jing. Ai hukumna ngajadikeun kumaha? Sae. Hukumna ngajadikeun teh teu beda ti cabe hejo jadi beureum. Walah. Eta. Coba. Nah eleh ku anak aingnya. Nah, apa tadi kecek akak ke budak bari sakolakeun ada ieu bapana mah belegung. Jaba belegung teh odong ngising nih oko. Tampiling sak waing. Ieu teh disawarga godong. Baku saya geus ngawirang batu teh. Hukumna ngajadikeun teh kitu. Cabe hejo jadi beureum. Ya, ka mana beureumna? Nah jadi malik nanya ka uing. Cabe hejo jadi beureum ka mana hejona? Ka mana hejona? Sabab jadi beureum. Sabab jadi beureum. Cabena mah eta keneh. Cabena mah eta keneh. Lamun kaulah hayang pangijeung hejona, siki nu beureum pelakeun deui. Bakal bijil nu hejo. Artina payakun ngalobaan. Jadi ngajadikeun mah cabe hejo jadi beureum. Ka mana hejona jadi beureum. Allah pangeran ngajadikeun bumi langit sawarga jeung neraka. Ya ka mana Allahna? Anjing. Berat. Mau dagang baso gitu. Tong ka mana karep ngomong teh. Peka agama mah kade. Sensitif laboratory agama. Lamun numutkeun cabe hejo jadi beureum, ka mana beureumna sabab jadi beureum. Sabab jadi beureum. Allah ngajadikeun bumi langit sawarga katut neraka. Ka mana Allahna? Sabab jadi bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina. Mana? Eta nu katempo nu kareret nu kacabak jeung nu nempo eta keneh. Ya. Ta eta. Nuhun. Jadi kurang sadayana moal lepas tina paningali anjeunna. Sabab ieu kabeh alat deteksi anjeunna wungkul. Dek ngabohong kumaha manusia. Rek dengki kumaha manusia. Lamun geus boga rasa diri nak dipecong hok anjeunna. Moal aya alasan. Aduh, nya jadi dihalangan ku pager dat laisa kami silih sayun. Hari dat artina wujud. Laisa kami silih sayun. Dat anu moal aya picontoheunana. Dupi jadianana jadi dat sifat asma af'al. Dat wujud sifat rupa. Oh sifat nyatana rupa asma jenengan af'al artina pagawean. Jadi naon datna laisa kamisli sayun sifatna Rahman Rahim asmana Allah af'alna kun payakun. Ieu kabeh jadianana. Dek ngejat kumaha rek lepas kumaha kaula. Salamina sasarengan. Anjeun kaula kabeh ieu anjeunna wungkulnya dipungkas ku la ilaha illallah teu aya deui angin anjeunna wungkul.
karengit-rengit ke bawah karena eta hungkul. Kurang dijadikan makhluk naon manusia dupi manusia teh kagungan gelar naon mulia hari mulia na manusia diansikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan manusia saha mana manusia teh ieu mana nya kaula kabeh manusia sing sok tuduhkeun oh ieu tah manusia teh ieu eta mah huluna. Oh iya, tak sama lengan iya dada nanya, irung na, panona, celik na, cing ari manusia na mana? Anjir jawab atau buru-buru kanya. Nah tu wawani anak jawab. Malah mau nanya ngudang. Manusia, gaib. Anu sok diseret ku dua kensa jeung katuh di antarana nu kensa ya iblis ya nyata nafsu iblis anu disebut amarah lawamah sapiah mulhamah nafsuna nya eta amarah sapiah mulhamah maksudna rentetan teta syirik, pidik, jaya, kaniaya, iren, panaten, dudupak, ngumpak, ngupat, simuat, ujug, ria, takabur, nyaci, maki. Diseretkan ke manusia. Ngan manusia aya pamilih. Sabab manusia ge aya tugas tinu katuhu. Nyaeta nafsuna, mutmainah, rodiyah, mardiyah, jeung kamilah, tidituna, sidik, tablik, amanah, patona. Nyaahan, didehan, welasan, asihan. Tadi dia manusia kari milih nah mending ti katuhu mending ti kensa cirina manusia anu iman takwa ka pangeran tinu dua belah pihak be diseret nu mana dua nana kumaha dititah ku setan daek dipiwarang ku Allah daek eta jelema iman jeung takwa ka pangeran naon sababna dititah setan kudu daek sote daek nolakna dipiwarang ku Allah daek migawena jadi amal disangka kasih aya bahan abah guguru ka anak ya bisa jadi sama ya dola tak kitu euy didikan urang teh ada oh paud teh eta paud percaya sudah budak kene mau ke sekolah paud ya ngan manusia beda jeung sato. Dah, eta. Ya beda pasti bedana. Seperti anjing buduk di jarian paehna nganukur semet bilatungan. Tapi jelema saja bati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun kudu disewang-sewang. Alah dieu beratna mah. Wah, abot sama ka. Bisa na abus ka sawarga teh gumantung kana amal perbuatanana. Dah, lel. Soalnya ku abah teman dijawab sauci. Nyaeta tina Malik Yaumidin. Hartina Malik teh anu ngarajaan di poe akhir. Saha nu ngarajaan di poe akhir? Ya Allah. Icing saya teh moal ho. Jadi Allah teh nu ngarajaan teh di poe akhir, bukan akhir. Meureun ayeuna teh Allah teh karek hansip meureunnya. Lain gitu. Bener anak ieu. Anu ngarajaan di poe akhir teh urang. Apa dirinya ge kudu percaya kana poe akhir in rukun iman teh. Contohna Pak SBY ieu. Di Jakarta di Bandung. Karena bus turun di terminal tukang becak mau nawaran tukang taksi mau nawaran nah sebab SBY mah raja presiden raja mah dipapak tina naon nyaeta tina ar-Rahmanir Rahim
walasan asihan nyahan dedehan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajaikeun celem kahudangkeun kanu rabuh tak urang bakal dipapag rupa-rupa kanikmatan dihareup di tukang di luhur di anak kanikmatan wungkul anu bakal mapag urang ceuk kiai mah widadari. Ngan lamun urang teu tina welasan jeung asihan lain dipapag tapi dipepeg. Dipapag. Jadi tina amal-amalan apan tadi oge kumaha amal-amalan jelema mah. Eta balik we kana amal. Nuhun. Tingali. Tadi kaula nyaritakeun yen lawang sawarga teh nutup tapi buka leres. Tingali ayeuna ku anjeun. Muka nutup. Muka mangga lebet da anjeun tos aya ongkos nabi. Dong. Wilujeng. Eta ongkos dia. Anjing. Berarti merendekan. Nya itu lawang sawarga da lajong brai teh di muka. Alah bakal dipapag ku widadari urang. Nya atuh akang. Teu meunang heureuy kade. Makaning parawan ngunggu widadari aduh. Eta ulah disaruakeun jeung di lemur. Nuhun, pami kitu carana mangga. Da teu kudu ribut, teu kudu pasea, sakitu wungkul. Sabab naon? Anu mukakeun lawang sawarga teh lain kaula tapi anjeun kene. Koncina mah urang-urang kene. Nuhun atuh pami kitu mah hayu. Abah cepot, abah dawala. Urang sami lebet ka sawarga. Barang wilujeng. Itulah perjalanan kita di dunia wayang golek hari ini. Dari tawa bersama cepot, hingga makna mendalam dari kisah para tokoh seni ini, membuktikan bahwa budaya kita begitu kaya dan penuh inspirasi. Jadi, mari kita terus lestarikan dan banggakan warisan budaya ini, agar generasi mendatang tetap mengenali nilai-nilai luhur Nusantara. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus berbagi cerita lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.